barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng carpon ti barayakita.com. Kanggo parantos like, comment, subscribe ngahaturkeun sewu nuhun kana sanes kanton pangrojongna. Mudah-mudahan ieu channel sing langkung nanyir sing langkung majeng. Sumangga urang teraskeun deui carpon anu bade diguar deungeut ayeuna. Judul Batara Kala kengeng Ahmad Bakri. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Tah geuning geus loba batur. Geus lila jangi cek Wah Haji goloyo ka amben saung. Kela wa urang amparan heula cek budak lalaki anu manggul samak. Geus di amparan ge Wah Haji sila tumpang bari nyarane kana bilik. Geus lila lami wa temal arjangi. Abdi mah teu nyimpang heula ka bumi ngajurungkeun barudak wae anu baris barang bantun mah. Lajeng ka dieu wae sareng eta Daroji, San Mahdi, Harodi, Jamal, sareng kono weh. Ning dedeleuan teh geus aya kanca sagala. Pan kanggo ngabebecek kanca pangaletikan anu Daroji. Minjem heula cekeng teh. Ari meunang teu dipake mah sulu ngabarantun barudak teh sareng areng kanggo meuleum sate. Heueuh syukur ari harideng mah. Ning teu neuleuh-neuleuh budak saurang-urang acan. Lain di Barawa anaknya raneh Daroji, San Mahdi lah kuriak wae ngarewong wa cik Daroji. Dakwa mah cara resep tadi rewong ku budak mah sok asa haneuteun ari ngadengarecok heureuy teh geura nyarieun tungku atuh engke mariweuh geura ku ngurus doma. Teu lila buru-duul ti lemur teh ngeungkeuy mapai galeng. Pangheulana Ibu Haji digiringkeun ku si Ito. Paneurieunana anu nanggung, anu nyuhun, anu ngelek. Pang tukangna ngagegag anu nungtun doma. Dideuleu-deuleu teh siga anu rek seserahan. Kacekna teh teu kadeuleu ngiringkeun pipanganteuneun. Si kono cenah ka dieu jangi. Bade mewarang naon wa? Balik deui nyane ka lembur. Neang barudak ame haneuteun. Eta we anu bapa-bapana aya di dieu. Jik. Si kono ini serok deui rombongan Haji Sarip jeung baturna limaan. Bangsa kokolot-kokolot ahli masigit. Haji Ilyas, Lembe, Lurah, Madhadi jeung Darimi. Di dieu urang mah urang ngaropi. Geuwat nyayagikeun leueuteun Ito. Wah yang nginum, capek urut lempang tadi. Aya naon wa teh? Bet nyer-nyer pi atoheun ngajak mayor sagala. Cik Lembe. Pan syukuran minangka nama gering geus cager. Meujeun nama usum mamayu wa teh. Dari beuteung mah geus sagala hayang. Ngan sungut candaikeun nyangut mun cara oray teh mah. Sugan wae ari bari rea batur mah rada daekeun. Unggal dinten ge di piorang rencangan tuang mah mangga pisan abdi mah wa. Cek Madhadi bari seuri. Wa teh geus lila ngalamun hayang bebecek. Da ayeuna mah geuning teu pati aya bebecek teh. Mangi teh gule wae teu pati beuki wa mah. Da baheula mah diunggah anu hajatan tara teu ngabebecek. Diruasan dipake pulang sambung jeung walangsang. Ari dongkap teh karolompok barolok kana rantang. Kabantun sareng hari mumuna tina ruas. Kalaka beuki raos nya wa nambihan ledok. Cek Haji Ilyas. Pannya inget wae uwa mah baheula keur budak sok diajak ku bapa jenatna kanu karyaan. Lumrahna hari tamah nangap wayang kulit.
dacan aya wayang golek. Balandonganna oge beda deui jeung balandongan keur nayuban. Dinu kitu mah dipanggungkeun, dibilikeun cakatuh jeung tukang dikaput ku kasang jinem. Bar diamparan samak, dinu beunghar mah ku alketip malah. Dina sisi bilik teh gulungan kasur keur nyarane para ondangan. Ngareuna asa di tengah imah, padudukan disebutna tempat diuk meureun maksudna teh. Paenteng-enteng jeung eta panggung wayang jeung nayaga. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Satu nonton teh nyawa cek lurah pannya susugu ngabarak kari daekna barang dahar usum tunduh kari ngamparkeun kasur. Tapi dah biasa mah tara aya nu sarare jongjon we nepi ka isuk teh ngabandungan lakon wayang area pulunganeunana. Teu cara ayeuna dina wayang teh pabau jeung obrolan zaman kiwari. Rega beas, rega minyak dipidangkeun ku si cepot. Nanaonan teh seueur wonganana zaman ayeuna mah sangkan rame wae. Ngaran ulah lajo ager-ageran. Ceuk Madhadi, baheula mah junun wae mapai lalakon bari nemongkeun hade gorengna watak manusia. Jadi nu lalajo teh asa diajak ngarampa awak sorangan. Wanci janari sor bebecek panas jeung kejo haneut. Bani asa ngeunah kacida keur lapar jeung tiris manggi anu kitu. Karasa kene dina tungtung letak teh ngeunahna sakali mangsa mah kaonangan bapak teh kanu sunatan uage teh tinggaleun nyunatan si Sabta jam 3 Janari pok dalang teh ngabejaan lalakon rek diganti ku lalakon Batara Kala sabab rek tuluy ngaruat budak sunataneun cenah dikumaha diruatna teh wa ditumal keur panyinglar lara balangsakna sangkan hurip waras. Pait daging pahang tulang satamatna lalakon Batara Kala teh dina brai beurang sunataneun teh dimandian ku cacangkruban kembang 7 rupa tuluy ditek-tek buukna saeutik bari dijampean ku dalang. Bapak Arum nu sok sakalian jeung ngaruat teh memeh prak ngalalakonkeun Batara Kala nu lalajo dibejaan heula ceuk wage nu rek balik ke rajung cenah bisi kaburu kapegat Sang Hyang Kala. Nu lemurna jauh mah tara waraniun indit sieun kapabak digesan balik bari panasaran wae ongko hayang nyaho lalakonna. Punten wa nyelang saur. Nah kumaha kitu ngangolo kedah diruat sagala budak teh. Pancek uage ameh rahayu salamet. Budak nu ngalboh awewe boh lalaki. Talaga kahapit pancuran. Pancuran kahapit talaga, pancuran nguntuy. Talaga ngajajar nu kitu kabeh kudu diruat. Naon maksudna pancuran sareng talaga teh? Pancuran teh budak lalaki ari talaga budak awewe. Mun teu diruat baris jadi mangsa Batara Kala cenah. Dupi Batara Kala putrana Batara Guru kieu cenah dongengna teh. Hiji mangsa Batara Guru ngaresakeun pelesir tunggang Garuda ngalayang di awang-awang luhureun laut. Wanci biji layung harita teh katariku titinggalian pikawa aseun plung-plong awas ka mana meni teu pupugu timbul nafsu asmarana mangkaning meneran nyalira dageureuhana Dewi Uma teu dicanak dikantunkeun di sawarga loka. Nafsuna beki pangseng teu katahan dugi ka kaluar mani ragrag ka laut disantok lauk tuluy diteureuy teuing laukna nahaon hiu sugan hiu gede lila-lila lauk teh tuluy reuneuh usum ngajuru beunang kaala ku tukang mayang ari debede gorehel we orok manusia disangakeun ka karaton tuluy dipulung putra ku raja dipeparin jenengan Sang Hyang Kala beki ageng murang kalih teh nepi weh kana mangsa
Rumaja Putra ning tadi canak kuramana ka sawarga loka nyao teuing uningaeun teuing henteu Batara Guru teh kagungan putra anu direuneuhkeun ku lauk pan di urang ge di golongan manusia rea kajadian kitu teh baheula so teh zaman menak murba mangge nu geulis di peutingan mangge nu denok di ponokan bari tuluy lur leos teu kurang awewe nu dikarituku para menak toloheor teh tuluy reuneuh bari lalaki nama palias teu nyahoun ieu najan turunan bupati ge upamana da pugu nuturkeun indung urang kampung masat nate semet jadi tukang buburuh macul leung kene semet kitu mah da teu kurang nu tuluy jadi jelema jahat ngarasa pada nyingkiran teh ku batur-batur salempurna pada nyerahun anak jadah Sang Hyang Kala onaman aya bagja di pulung ku raja ning kena pisan buah siloka nyawa dongeng Batara Guru kitu teh cek lebe nyao sugan Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Kumaha terasna wa Sang Hyang Kala teh dina hiji poe juru masak di karaton teh nyagikeun tuangeun haturanana keur nyiksik Samara leungeunna raheut ku peso getih ngucur kana Samara kulantaran rusuh Samara anu abauran getih teh beres wae kana kaolahan geus asak dihaturkeun ka Sang Hyang Kala manimoho tuangna harita mah asa ngeunah-ngeunah teuing cenah kaolahan poe eta mah panasaran dipariksakeun weh kanu olahna naon samarana cenah sakumaha sasari wae tembal anu dipariksa teh tapi Sang Hyang Kala teu percanteneun balaka weh si juru masak teh kitu-kitu cenah ti harita unggal tuang kudu wae make hanyir-hanyir getih manusa mun dipogogan sok ngamuk atuh repot urang karaton teh kudu nyadiakeun mawadal lila mah nagara roncong raja ewed manahna nya diakalan Sang Hyang Kala kudu milarian mangsa ku anjeun bari diwatesanan nu kitu nu beunang di mangsa teh dawuhan raja nya anu disebutan tadi teh budak nunggal pancuran ka hapi talaga jeung saterusna mun ngalanggar Sang Hyang Kala ku anjeun baris kengeng balai leres atuh ari kitu mah di ruwa teh sangkan ulah jadi parab itunya wa cenah leres kitu teh wa pan abdi ge nunggal tekan tos ngalaman di ruwa nanging dugi ka ayeuna hirup keneh cek Haji Sarip sakedeung deui ge pasti kagiliran cek Wah Haji wah mah cek Haji Sarip bangun rada ruas make teu percaya pan kitu cek Sahibul Hikayat oge tapi urang teh ulah sabongbrong narimana tong semet salancar kudu jeung pikirang kepan ari kitu kumaha wa pan si Sabda ge nu tadi didongengkeun ku Uwa diruat bari dipanglangapkeun wayang kumaha akhirna teh boga rasa anak nunggal bari jeung diwowoy da pugu jegut kolotna teh hirupna tuluy ngalantur boro-boro daek digawe ngurus pakaya kawas batur ieu mah ngagelemreng wae giginingan saban poe karesepna main sintir ngadu hayam jeung lalacuran beurang peuting ngebegod di imah ronggeng rajeun balik ka imah kolotna usum neang bekal keur mahugi jeung pawit ngadu jadi baragaju nyawa pan inung bapana geus luh lah wae humandeuar jeung anak kitu mesatna teh kaduhung we geus kitu mah ngawowoy teuing tadina ka anak tapi da teu bisa balikan deui geus jauh teuing sasabna breh we garering mimitina bapana maot heuleut sataun indungna anggot geus kitu mah si Sabta teh beuki kawas kuda leupas tina gedogan ngarasa teraya anu ngagetik-getrik pakaian nungtut dijualan garudas garidus
duitna dipake ngasuh sintir jeung maraban rongeng. Kedana mah babalik pikir tinggal kolot-kolot maraot sesat di payahan ku manehna teh nyawa. Ieu mah boro-boro kalah kasiga anu atoh. Sakali mangsa dina mamarung rongeng kabogohna aya anu ngigelan. Ngentam si Sapta teh amek geblus we di asupan. Nuker ngeunah-ngeunah ngigel teh diselag. Atuh amek itu teh tengenaheun asa disoro karesep. Silih intip ku deuleu gigir, silih polototan tungtungna suku jeung leungeun mareta, silih arah bari ditarabeuhan ku panjak lagu padungdung. Campuh weh meh bareng mareset bedog silih heumat. Nu lalajo ting jarerit paur nu lebedog ting borelak. Akhirna si Sapta kebenangan berulabu deket Ancog. Tuluy dicecer ku musuhna nepi ka bangkar didinya keneh. Budak menang ngaruat bari dipangnangapkeun wayang teh nepi ka kituna. Nah kumaha tuh ari diruat teh majar tadi saur ulah sabongbrong. Laras kitu abdi ge baris jadi para Batara Kala ceuk Haji Sarip. Nya lain Haji Wungkul. Sarerea malah moal aya anu disesakeun. Nyangke pangentan dina usum kiamah nyawa cek Madhadi. Nah make ngadaguan kiamah sagala. Ti ayeuna keneh pancok uage tadi ulah sabongbrong. Dimangsa ku Batara Kala teh maksudna digayeget ku waktu. Pan ari kala teh hartina waktu. Semet siloka wungku dongeng Batara Kala mah pek geura tengetan. Catang kalapa sakitu tuasna renengkeun tilu tek-tek dijieun sasak luhureun walungan. Diliwatan munding sabubuhan oge teu rengrot-rengrot, teu ngemplat-ngemplat acan, angot ku jelema mah. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Geus liwat tahun-tahun mah beki ropoh beki bobo. Boro-boro diliwatan ku munding ku jelema ge ngadorok-dok peungas. Kunaon tate tayalian digayeget ku waktu alias dihakan ku kala lain. Laras wa kahartos wa ge baheula mah keur budak sagala kaduga awak jag-jag tenaga gede. Keur bujang mah kanjat milu ngudag maung sagala. Pan ayeuna mah sanggeus kateureuy ku umur 70 boro-boro kitu. Lempang ti maka dia ge tadi cacakan alon-alon bari diitek panepi kareng hapranyug. Nu matak moal cek wage moal aya nu diihwalkeun ku kala mah. Di Batara-Batara sote pan siloka ngaranna oge. Sangkan tatalepa turun tumurun. Pikiraneun sararea ngan hanyakal umum nama semet salancar narimana teh. Ke dupi diruat teh kumaha atuh maksudna? Diruat teh di rumat. Urang kudu bisa ngarumat awak sarengkak sapari pola ulah mengpar tina jalan anu bener. Ulah ngamubah-mubah umur na jalan pidorakaeun. Papadaning dipunlut ge kunu kagungan mulih ka jati mulang ka asal teh ulah mawa pikaduhungeun. Ae horeng kitu geuning. Na kumaha atuh da heueuh kitu. Pantar Ki Sapta najan 1000 kali dipangnangapkeun wayang di mandian dina cacangkruban kembang 7 rupa, bongan kalakuanana ngadolos. Ban kitu akhirna teh bangkar dipake parab kala. Di dunya teu manggih kamarasan, di akhirat angot da balik semet mawa kadorakaan. Kitu maksudna diruat teh. Urang teh kudu ngarumat awak hirup sina aya gunana keur papada kaula, keur nagara katut agama. Insyaallah di mangsaku waktu ge moal nungtung dina kaduhung. Ieu tuangan parantos sayagi cek Ibu Haji. Be pairan ka dieu. Yuk urang wah bebecek bari nyawang lalakon Batara Kala cek Wah Haji. Mitra waktu sena seep
Cag carpon dina judul Batara Kala kenging Ahmad Bakri urang cekapkeun dugi ka dieu. Insyaallah ke urang lajengkeun kana carpon salajengna. Hatur sewu nuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com